Aduh, ditinggalkan. Pak! Oh, jama. Astagfirullahaladzim. Eta mata geus minus sabaraha eta? Cik pariksa. Pariksa dibalik di kacamata teh. Astagfirullah, Neng Imas. Enggak lepet. Nah, cai. Kopi. Cai naon lah. Tah, maya wae lah nu mantong. Aku bunggeleung. Ai kamarinya nah, di teangan ka mana-mana beut eueuh. Dia tinggal acuk geus dibere ku si bos. Rada meujeuna aya nama enceu, anu bener. Saya dengaran Imasnya. Tah. Cik tempo. Geusnya. Kabogoh teh ya. Alah, pasti. Kemana ya ayeuna urang? Ya terserah. Kemana? Nambung dah bisik dibawa di mogok mah motor nu kamari geus dikilokeun acan. Oh, wo. Di kamanakeun? Tundun, mogok. Ayeuna ka mana? Uli naik naon? Song naik senda wae romantis. Keur mah swallow. Geus lain pakaian deui teh swallow teh. Bete aing mah. Keur mah cai herang kurut deui. Nu aya urang tuh. Nambung, yang ulin. Oho. Alah, wawanianan. Ulin. Ngadakuan heula si Putri jeung si Elis. Suang ngadem-ngadem, romantisan. Hayang naik taman. Bersikucluk. Sasikucluk. Eta nu kabogohna. Nu leungiteun teh nu beungeut naon telepon teh. Luk. Oi. Buka oi. Mang Utrit. Gimana yuk? Halo. Jaga mata. Aing tulis di mesti awewe aing. Wis. Lihat boleh. Mau mana? Perset kan lagi. Kumaha kabar Cerit? Teu sehat lain. Atuh maneh kalah nyebut Cerit. Ngaran maneh eta mah blengong. Oh atuh, geus urang saruaran teh kutuk jeung ku Cerit beda saeutik kungkul. Ngadarekeun juga sen ngaranna. Ngaran aing ti kolot aing. Ngaran maneh? Aing mati uyut abis aranna teh ku Cerit teh. Bisa tuh daripada bete dengan tidak bedi dia mah kan ulin tadi itu. Cek awena alus ya. Cek. Tak, halus tak. Nuna tapi. Nyayu. Mata ini segar. Kurang ka ditu. Ya, kacamata hilian heula. Aduh aing mah ya lalaki make kacamata lope-lope. Oh, kumaha ieu aing berat teh eueuh digawe kieu ya. Nya bos, baru dakalan di. Nyaho pugu ge. Kayak teu lebaran bos. Ya ada eta. Bos, aing digawe teh suku-suku lain kamari teh. Aku aing tugaskeun di kebun dia teh. Kumaha ya balaban ya? Tolong terusan dan masalahna mah. Heeh nya bener bos euy. Mana barudaknya teh hidang ieu mah. Nya nelpon eueuh ka aing teh. Karma ieu kram deh ya suku ieu. Aing ieu tuh. Oi. Nah, bos, asa kaingatan aing kamari teh barudak teh marah ka awewe geuning. Awewe. Kandi. Apel, beunan. Nu bener mana eta banget ngkos kitu apel. Heeh. Aya nu daekeun eueuh awewena. Ah, yalah, ade salah. Aslina kamari. Dan dibawa awena. Oh, itu si kucluk. Oh, eta ada budak buleud dia teh. Eta si kucluk oge. Mau awewe kembali ka ini teh. Aing nya nyahonya. Ayeuna tahu makana uang teangan dulu. Oh, ayo atuh. Naon bos. Adat. Aing uncep nama disebut bos mah belum apa. Ih, tuncep. Boga wae dua, buku kabeh. Buku batur. Ieu naon ieu? Gitu uang uling ya hareudang yo capek. Urang ka mana ulin ka ditu ulin. Urang ka ditu. Apa. Ngomong-ngomong, urang pernah gawe. Ini nyari aku si bos. Antang urusan
kebon non cek si bos teh tato cenah oh tato siapa cenah kebon kentang teman bodoh Kamu aing. naon Awi runggak aja. andi bahasa Yuk, yuk lah. Tuang dariuk di dieu pemandangan. Ikaknya neng pemandangan di dieu mah. Indah. Ada gede Ini kos, gede. meni indah kos dewek teh beungeut tah dulu. nah indah kayak nu iya ya 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 neng sarung heula ah. Ngecek neng. Hareutan bawa. Lain hareudang sepatu mandi bau. Cara disesesukan. Wah, eta teuing kitu. Ciga bau. 2 minggu tadi sese. Oh, pantesan. Liwir-liwir. pengen dia pusing Heeh. Tadinya. Koreng tadi dia tah. Ah, provokator. Sakit kasepnya urang mah ya. Geus galeng tong ngomong mau. Nah, iya. Itu naon itu tuh? Anjing. Naon itu anjing? Manuk dedelan naon itu barudak? Alah. Kuceluk. Eta dedelan teh ka teureut pisannya eta jelema gorengna ka dieu. Oh, tuh, digabung. Ah. Dan teh digawe. Kok apel sih anjing? Samperkeun bos. Hah? Mau bener kieu mah bos. Samperkeun. Heeh, samperkeun. Oke. Kan goblok. Ah, jadi kia ya marana di tukang ngentenya. Parogohan wae. Dah lah itu di ladang. Mereka Awas bos, can dibengkokeun, kentang can dikotakeun mana koslet deui nya. Pamoana ya. Mosa deui anak diinah dibawa ka itu nyaho tah. Ieu kumaha ye kuduna coba kos ge ca. Teu nyahoan aing ulun ke dalam juga nya. Aduh, bos. Punten bos. Aduh. Hilang ah. Dengeunah ya ku aing pecat nomarana jadi naon ya. Madang naon ya, ieu bajadina. Mungkin aing ditang muluk awet nyahoan aing mau katana ke dalam kung. Erek mana ngadala ya Erek? Coba. Kumaya dulu. Iya. Dah lah tenaga dalam aing ya. Dimas. Bener oge si bos euy. Bisaan mana bos? Guru anti mana eta si kujur nak nyungsep gitu? Hampura bos, tiris yeuh. Tenan naon ku abdi diturun ke terminal. Tenan naon. Oh, tenan Tapi naon. naonan. Kamu ku abdi tadi pasien ongkos. Ini pesan kasih deui. Bener ngacuk. Usah iya kacamata saya. Si Aa. Pakai tah. Oh, kacamata kos gitu. Tulungan aing babaturan teh. Oh, ini Allah. Eta si obos. Tulungan celuk. oke bantuan lu Paduan aing. Ngesati ku deui lah. Tulungan bos. Era. Bos, minum pindah wae bos. Terus si kusuk karunya teh tentuingeun. Oh, age baru bari ngubah itu budak lah dikembang karunya. Uang sikatan beungeut na bos. Ame tetaradak teuing. gandeng lah gitu Itulah pamajikan aslinya. Ah. Bos, kabener wae lah aing mah eta pamajikan suk-suk digandeng gitu sih. Main baturan karunya teh udeungeun. Itu urusan aku masih kusuk teh tanggung jawab. Kela dikumbah udah ke gitu mah. Keun halus ya ka haluru. dalam banget tadi sikat otot ya nahan nangis dia tadi Siap. ya eh kamu gue pulang modus Elis. Gimana mau hadiah bos? Oh, Majalengka. Iya, pangdah sarung itu mana? Di Jarut. Itu enggak duka pokok teh. Api WG semeunang anak mah modelan gorila kos dieu teh. Bos, tas. Wah, ilang abdi teh. Modus. Naonan garaning teh euy. Anjir, palingan si kucrit mah awewe. Aduh. Wang kenalan heula ieu mah euy lah. Kenalan heula. Krit, bulan mau dikenalkeun ka Ajang kum ya. Aduh, kenalan heula saha ieu teh. atas Elis Ieu lain di Mas. Iya. Saya namanya Elis anu gimana ya? Majalengka. Betul. Ini mulus ieu. Adat karituan we. Nasib si Aa kumaha? Anu na anggi. Aa itu aku celuk. Geus adenteng kita ngabeng ku kenal we ka Kan ulun di urang teh jadi Bogohan. sorangan we geus melayu lieur, pusingkeun deui ranyang deui.
Bos, ayo nama mending urusan si kucluk bos. Dia uang sikatan, mak meh rada bodas. Berat eta mah gede teuing ngawakna ge. Leuyeum mah ideal yo. Bro, teh jae. Naon? Aku celok. Butuh kena kitu. Butuh jam kali ke dia. Lu ka dieu aya kos kitu. Aing naon. Oh, jangan. Nang jadi awewe geus karep teuing atau butuh gitu. Hei. Wala ajang ku moal. Ditukar tambah. Jeung si Boy. Itu Boy dan hidung. Hidung bajuna, hidung bajuna. Jeung teu ingeun si bos. 2 kali dikejeburkeun. Mending gogoleran heula ieu mah. Sedep pipis, sedep garing maksudnya. Itu. Pantes sih mah euy. Kada juga putri duyung mah. Bos ah. Tengira gara blok aing tinggalkeun ke mapek kieu jah. Sanunan nu kos di dieu nya. Luhur juga. Woi, salah. Gosok, digosok-gosok. Aduh biar kasep kamu ini gak kayak monyet terus. Aduh hari ini kucuk molar beringun lagi yo. Tadi ge atuh. Oi, kata mah ini dia beungeut. Habis gas ngomong. Celek lo, doi. Woi. Mantap. Entaingan bisa lah. Cenah mending balik we urang mah lah. Yang dibalik lah ya. Halo. Dan Allah itu aja si Bedrok. Aduh, aing mah. Bos Anggi. Dewek. Dia ka apel asli. Ngomong. Oke guys, kali ini guys. kita Ting yang ke Episode 13. 13. Mantap. ayo dan ono ada Ayo euy, sip teh. Bang Tenar. Ya, saksikan terus channel kami Pejuang Hijrah TV. Jangan lupa pajangin terus. Hei, ngomong. Ngomong Itu kan ngomong. Ngomong. Ngomong bos. Jangan lupa like and Subscribe. Cetak ya. Ngomong. Dadah. Bro. Yo. Selamat jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel Pejuang Hijrah TV. Mau memperkenalkan pemain baru kami yang bernama sama nih Ram? Dea Amelia. Ya Amelia ya, sebagai Pacar cerit. Elis. Sebagai Elis ya. Ini masih ya sebagai pacarnya Kucluk itu yang terpaksa saudara-saudara jadi kabogos ya. Pokoknya jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Mohon maaf kembali dan mohon maaf kepada kami semua. Kalian semua. Kalian. Ya. Nonton main kami gak komplit, Jambung gak ada, Suabeng sibuk gak ada, Bos Gareng, sibuk, Gareng. main Boy Gareng juga gak ada ya. Boy. Mohon maaf. Tibur.